Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng Bapak dina materi basa Sunda kampung adat nyata kampung urug. Tujuan pengajaran kuidap tingali tujuan pengajaran danget ieu nyaeta aya dua. Kuidap biasa dibaca dina video ieu. Asal usul ngaran kampung urug. Ngaran urug dijadikeun ngaran kampung teh asal tina kecap guru ku cara macana ti tukang kaharep. Kecap guru kirata basa nyaeta akronim tina digugu ditiru. Jadi hiji guru kudu digugu jeung ditiru. Artina diturut jeung jadi picontoeun sagala pangajaran jeung nasehat. Pernahna kampung urug atawa lokasi kampung urug. Jarak tempuh kampung urug ti kota Bandung kurang leuwih 165 km ke arah kulon. Jarak ti kota Kabupaten Bogor leuwih kurang 48 km, ti Kecamatan Sukajaya leuwih kurang 6 km. Ari kantor desa Kiara Pandak leuwih kurang 1,2 km. Jadi kampung urug aya di Kabupaten Bogor. Asal muasal karuhun kampung urug. Masyarakat kampung urug nganggap karuhunna ti turunan Prabu Siliwangi, raja di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Bukti eta dumasa ti para inohong nu pernah mariksa konstruksi wangunan imah tradisional di kampung urug. Dina sambungan kayu imahna sarua jeung sambungan kayu nu aya jeung salah sahiji wangunan imah di Cirebon nu mangrupa sisa-sisa titinggal Karajaan Pajajaran. Kaayaan kampung urug Kiwari. Kaayaan kampung urug Kiwari kacida pikasedihanana kusabab dina bulan Januari tahun 2020 kamusibahan banjir jeung longsor. 66 imah palid, 30 imah leungit, 175 ruksak. Pamarentahan nimbang-nimbang kahareupna pikeun nangtukeun naha aman atawa henteuna kampung urug tina longsor atawa kudu dipindahkeun eta kampung urug teh. Acara-acara kampung urug. Acara-acara adat di kampung urug diatur ku kolot adat atawa pamuka nyaeta Abah Ukat Raja. Aya turunan 11 Prabu Siliwangi. Turunan 11 ti Prabu Siliwangi. Adat melak pare jeung panen, 2 serah seren taun, 3 ngajaga tradisi karuhun Kasundaan. Mangga kuidap evaluasina kuidap tiasa di screenshot patlekan-patlekana terus dijawab, dipasikeun jawabanna ka guru hidap boh ngalewatan WA atawa grup sejenna. Jadi kesimpulanna pengajaran ieu nyaeta kampung urug pernah di desa Kiara Pandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor leuwih kurang 165 km di kota Bandung. Kampung urug asal tina kecap guru nu dibaca tukang anu masyarakatna masih ngaku turunan ti Prabu Siliwangi. 3 Kiwari kampung urug kena musibah kena banjir jeung longsor.
Hatur nuhun sakitu pengajaran ti Bapak. Kade jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.